ulah di dunia mah mualila ieu kemewahan dunia anu kuari keur diudag-udag ancul-anculan jelema ngudag-udag kemewahan dunia tanpa terkecuali geus pugu nu tadina teu masantren cacak-cacak nu masantren ge boro-boro nu masantren geus jadi kiai ge masih kene ancul-anculan ngudag kemewahan dunia eta mah jelema anu parem mata hate ketika bentak mata hatena ya Allah naon hartina ngudag-ngudag dunia isuk pageto bakal pae jenderal di sabaraha ratus nu pae letnan kolonel nu sabaraha ratus nu parae ditinggalkeun punyana jabatan kedudukan kemewahan nu sugih paharto kurang kumaha asup deretan dunia 10 besar dunia nyana kae sugan aya ban mobil lu dibawa ka jero kuburan jeuh ibu tin sakitu sugihna biasa bae atuh komo urang mah susah jasa geus bae dek dibawa ge jauh nu bawaeun anak tah kudu diudag-udag mantak aya anu terus bae asal penting udang takorup ka Gusti Allah dengan tahapan-tahapan makom aya nu geus embung papanggih jeung makhluk teh embung papanggih teh kolbu teu hayang kacampuran teh batur keur ngudag-gudag ieu ngudag-gudag itu naon hartina isuk pageto bakal ditanya Gusti Allah lagu zahir makeun wae cacampuran naon nu bisa disampaikan batin mah tetep hiji ka Gusti Allah teu hayang nanaon sugan hayang mulya agung teu sugan hayang dibere teu hiji be Allah aya nu geus model kos karari teh jelema dan lain-lain sebagainya tinggal urang mah geus datang ka mana ieu menuju alam nu eta teh geus datang ka mana Masya Allah karim bakal ditinggalkeun jasa kan ku urang